Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kahatur Bapak Dedi Mulyadi salaku Gubernur Jawa Barat sareng abdi salaku warga Jawa Barat. Abdi seja nyuhunkeun pitulung. Abdi palai janten petugas kebersihan jalan-jalan provinsi di Jawa Barat. Ari ningali di video-video Pak Dedi, video lemur pakuan Pak Dedi ngarawu rakyat Jawa Barat anu kagencet ku perekonomianana dijadikeun petugas kebersihan. Tah abdi teh hoyong da sami abdi oge ayeuna nuju ka Talangsara, nuju kahimpit ku perekonomian. Henteu nutupan abdi ge, abdi gaduh warung. Ngan nya eta teh warung dugi ka bangkrutna, dugi ka tutupna. Margi ku kitu ayeuna abdi teh jadi pengangguran. Abdi hoyong kitu didamel. Sanaos abdi ayeuna tos geus 61. Tapi punten ye da abdi mah teu gaduh keahlian anu ditonyokeun ku abdi. Piraku ari abdi sasapu teuing mah teu tiasa. Da pasti abdi tiasa penginten. Abdi teh hirup tos putus asa. Kedah kumaha deui abdi ngajalankeun kahirupna kapayuna.